Astagfirullah. Mending ngarewaskeun wae. Geus di mana cemol? Eta geus di imah Pak RT. Geus ka dieu, diuk di dieu heula. Ya atuh. Kumaha, Ca? Maha cemol asa sering ka imah Pak RT. Ya, Ca, eta keur ngajukeun bantuan ti pamarentah supaya ngaran ece ka daftar. Eca oge eudek atuh lamun kitu mah. Iya, Ca, alhamdulillah ece mah sagala jenis bantuan ge kabagean. Kumaha carana cemol? Nya lamun aya bantuan jang jelema miskin, ece mah ngaku miskin. Terus lamun aya bantuan jang nu boga usaha kecil, ece mah ngaku boga usaha kecil we. Oh, kitunya. Makaning sakedeung liter aya bantuan ti pamarentah. Keur jelema gelo. Ece arek ngaku gelo. Bahala otong dilahirkan di mana? Di klinik bersalin bidan dude. Normal tuh sesar mak. Normal toh, tapi mama deg-degan. Deg-degan sieun teu lancar ngalahirkeun ama. Lain toh. Deg-degan sieun orokna kalainan. Lain oge toh. Naon itu mak? Deg-degan bidana mantan kabogoh si Abah. Rasanya toh maneh geus sagede kieu deui. Nya kumaha kitu mak? Nya asa cikeneh pisan maneh teh dilahirkeun. Cek saha mah asa cikeneh panotong oge geus sagede kieu. Nya ieu mah perasaan emma we tong. Mak, ai baheula otong lahir kumaha? Nya biasa we tong, kaluar sirahna heula. Oh, sirahna heula. Nya tong pan eta teh hartina urang mikir heula saja ngelakukan perbuatan. Oh, pantesan si Abah kalakuanna aneh-aneh. Kan si Abah mah lahirna ge bujurna heula. Abah. Bah, ari mah ka mana? Eueuh, Ca. Hek baik dewe kitu mah. No. Arek ka mana, Ca? Arek kabang, Bah. Asik, loba duit atuh Eca. Si Abah mitual toel. Deui atuh, Bah. Lain kitu, Bah. Eca teh rek nabung, me aman disimpen duit di bank mah. Eca kade, bank masuk teh percaya ka urang. Nah, kumaha kitu, Bah? Apan urang mah percaya ka bank, nyimpen duit, nabung di bank. Ari bank emang kumaha kitu, Bah? Bank mah teu percaya ka urang. Eta we lamun urang rek setor, teu pira pulpen nepi ka ditalian. Ih. Cak, hayu lain dek arisan teh ya. Jika nama moal jadi, Ceneng. Nah, aku naon make teh jadi. Ketepuku pikiran, Ceneng. Ari Eca mikiran naon atuh? Pikiran kabogoh Eca keur gering. Ih, Cak, ari kabogoh gering teh lain di pikiran. Bawa ke dokter. Ya, Ceneng, ieu rek dibawa ke dokter Darto. Ieu anu bener we Eca, manya dibawa ke dokter Darto. Kan dokter Darto mah dokter hewan. Baik, Ceneng, da kabogoh Eca na oge. Buaya darat. Ih, kitu mah Ceneng milu we tuh ke dokter Darto berobat. Harai, Ceneng, kan tadi si Ceneng oge dokter Darto teh, dokter hewan. Ya bae, Cak. Kan Ceneng oge nulis kupu-kupu malam. Tong, kumaha lauk cupang pamere wa teh? Geus gerde? Geus wa malahan mah aya 2 ramo. Syukur atuh, kayak dibere deui ku wa lamun otong resep lauk cupang mah. Resep pisan wa otong mah. Geus dibere ngarancan lauk cupangna. Yang geus atuh wa. Saha ngaranna? Saham wa. Meni aneh ngaranna teh saham. Hai wa, ameh elegan.
Elegan kumaha tong? Nya, lamun aya babaturan nu nanya, tong keur naon? Potong tinggal ngajawab keur ngurus saham. Keur naon mi husuk kitu? Keur ngadoa ce, Adoa naon? jauhkeun urang tinu goreng hate, deketkeun urang kana goreng sangu. Eta neng ari jadi jelema mah kudu loba bersyukur. Bener ce, jika boga gaji 10 juta terus disyukuri, bakal jauh terasa lebih nikmat dibanding boga gaji 1 juta terus we ngarasa kurang. Mak, tadi sarapan nuntong di mana? Itu di jero lemari tong, kumaha pan pangbalikan bubur. Kumaha tong ayeuna mah geus mendingan. Alhamdulillah, Mak. Sirah lagi tadi yeuh. Inum deui atuh tong obatna. Geus bae aku mah obat oge. Oh, nya atuh engke mah meuli deui ka apotek. Teu kudu, Mak. Ah, teu kudu tong. Ngabohong obat oge. Ngabohong kumaha? Tah, baca aku Mak. Untuk 5 sampai 10 tahun. Maknya karek 2 poe. Geus bae ya. Aduh ce, meni gelis gitu. Arek ka mana? Jalan-jalan. Jalan-jalan ka mana ce? Biasa we ka mall sugan menang jodoh. Lain aya nu geus tanggung jawab ke ece teh. Ah, terus rejeung hate nih. Ieu ada hidup teh kitu wae. Ieu ada hidup di dunia teh ukur sementara. Nyami apa ngan sementara. Ya sok atuh ayeuna mah geura balik pikir, balik kana jalan nu bener. Nyami kamari ge euceung geus balik ka jalan anu bener. Ari pek teh jalan ditutup. Aya dangdutan. Mak, abah teh penting ngimpi indah. Mimpi naon, Bah? Abah teh ngimpi panggil jeung personil Blackpink. Kelis ya, Mak. Kahayang abah we, tamah meureun. Abah masak cunihin. Atohnya abah mah. Boro-boro atoh, Mak, nu aya ge reuas. Terus kunaon, Bah? Heeh, Mak, dina impian tekel ka abah ngilu jadi personil Blackpink na. Heuye. Heuye. Dasar gelo. Mak, tadi baheula otong dilahirkan di mana? Di klinik bersalin bidan Dude. Lancar atau di sesar, Mak? Lancar normal. Ya, eta Kipro action. Sugan we atuh neng, geus maca buku ieu mah. Buku motivator ieu mah. Salah. Yuk, Kipro angin stop. Kipro action. Tegan cinta lancar ngalahirkeun, Mak. Makain tong. Naon? Toh, yuk Kipro kilo tadinya action. Tah eta neng, ari hirup mah kudu loba bersyukur. Bener ce, jika boga gaji 10 juta terus disyukuri, bakal blah. Ya, jadinya action. Deg-degan cien telancar ngalahirkeun, Mak. Hain tong. Deg-degan cien aya kalian. Kelainan. Yuk, action. Nih,
hanya cicilan dan tagihanlah yang membuat Yang mampu. Yuk, apa Pak? Apa tadi teh? tong salah nih. Tong salah neng. Kamu geus maca buku. Iya. Kasih ieu. Tak maca buku iya weh. Maca buku iya. Dijamin, tata. Dijamin neng jadi getol. Betul weh. Dijamin. Tong salah neng. Kamu neng geus maca buku motivasi ieu. Neng bakal Dijamin neng bakal jadi getol. Yuk. Action. ayeuna ari cemu mun moe celana jeros di mana? Ece mah tara moe celana jerami. Nah, Da ece mah sok langsung we dipake sagaringna.